Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui dina channel Payung Pawitra diajar basa Sunda. Dina ieu video, urang bakal ngawanohkeun kana ngaran sesebutan ka jalma. Di antarana wae, nu kahiji aya budak. Budak teh miboga arti anak jelema anu encan baleg, boh eta awewe atawa lalaki, atawa nu sok biasa disebut ngurang kalih. Anu kadua, nyaeta aya budak gumelo. Budak anu can boga jejehan atawa pikiran kira-kira umur 2 nepi ka 4 taun. Anu katilu aya budak pahatu. Budak anu geus teu boga indung bapa lantaran ditinggalkeun maot. Aya deui budak pahatu lalis. Budak nu teu boga indung bapa lantaran ditinggalkeun maot. Nu kalima aya budak yatim. Budak nu geus teu boga bapa. Aya deui nun geulis. Jalma nu hirup nyorangan teu boga pisan baraya. Nu katujuh nyaeta aya nunggul pinang. Jalma nu hirup nyorangan teu boga pisan baraya. Aya inji, sesebutan ka budak awewe nandakeun asih. Anu kasalapan utun, sesebutan ka budak lalaki nandakeun asih oge. Aya deui utun inji, sesebutan orok nu di jero wewetengan atawa kandungan. Sabab tacantang tu awewe lalakina. Anu ka-11 aya baleg atawa akil balik. Mimiti boga akal. Nu ka-12 aya baleg tampele, budak rumaja nu mangkat beger, wani ditukangeun ari dihareupeun era keneh. Anu ka-13 aya bebeneh. Anu hartina kabogoh, ieu digunakeun keur awewe. Aya bebeureuh, kabogoh nu hartina ieu digunakeun keur lalaki. Nu ka-15 aya bujang. Nyaeta jajakan nu geus baleg tapi tacan kawin. Aya bujang jengglengan, jajaka tulen artina. Aya deui cawene. Artina teh parawan atanapi awewe anu can kawin. Mojang, awewe nu can kawin atawa parawan atawa deui lanjang. Jajaka, nyaeta perjaka lalaki nu geus baleg tapi can boga pamajikan. Anu ka-20 aya duda. Lalaki nu kungsi boga pamajikan tur can kawin deui. Aya randa atanapi rangda. Ieu teh miboga arti awewe nu geus diserahkeun atawa ditinggalkeun maot ku salakina. Anu ka-22 aya tengah tuwuh. Nyaeta jalma nu umurna kira-kira 40 nepi ka 45 taun. Anu ka-23 aya nu disebut kolot. Jalma nu geus cukup umur atanapi leuwih ti tengah tuwuh. Nu ka-24 aya cetuk dauk. Jalma nu geus kolot, buukna meh kabeh bodas jadi huis. Anu ka-25 aya aki-aki. Lalaki nu geus kolot pisan. Anu pamungkas aya nini-nini. Nyaeta awewe nu geus kolot pisan. Hatur nuhun, tepang deui dina video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.